Aduh, aing balik gawe teh bete aing. Baru hasum kumaha teh. Ya. Yuk, aya naon? Orang teu talucingan ya. Daripada baru hasum aing euy. Balik gawe teh cara HP nya hareudang. Arek moal talucingan. Hayu atuh ah. Urang teh tarucingan naon ya? Jadi kieu ya can talucingan teh nya. Jelema naon? Anu pangbodona di dunia ieu sok tebak. Anu gelo? Lain. Diajak ulin, diajak dahar, diberi duit, diajak keong, teu daek. Lain, ke lain Naon atuh ah? Tahu ka aing ah. Jadi jelema pangbodona teh aya 3 jal. Nu kahiji jel tukang delman, anu kadua anu ngangon munding, anu katiluna anu ngabdrek foto. Nah, kumaha kitu? Ya sok atuh Bandungan ku maneh jal. Ari tukang delman mah nya awe nu sakitu geulis, sareungit awakna teh nya. Nah di tukangan ari bawa kuda nu sareuseup jeung bau teh disangareupan coba ku tukang delman mah. Ayeuna tukang ngangon munding nya. Dahar jeung lauk asin, ari daging anu sakitu gedena ditumpakan we gerakeun. Ayeuna anu ngabdrek foto pek Bandungan ku maneh nya. Mang, bade ngabdrek foto cek anu ngabdrek tanya. Sabaraha jang? Cek tukang cetak fotona. 6 kali 4 5 mang. Cek anu ngabdrek. Mangga antosan pokna teh tah jerakeun. Kan ada sakanyaho ku urang mah. 6 kali 4 teh lain 24. Sugan aing mah jelema pambodona sadunia teh udah mengen ku maneh hungkul. Geuningan maneh ge sarua bodona. Nya maksudna si eta teh 6 kali 4 teh 5 lembar, lainna 5. Bisa bae maneh mah nyebut ka batur bodoh. Ari manehna sorangan teuwih oneng, tolol. Ih. Kiran aing lah ayeuna mah mere tarucing ka maneh. Cik, ceng. Ari nupang panasna di dunia ieu naon? Panon poe lain. Terus Nya geus atuh. salah. Naon atuh? Pang panasna di dieu teh nyaeta moe maneh di luhur seng tengah poe ereng-erengan bari ngadurukan jeung minum kopi panas. Terus ke Bogor direbut batur. Kakalian sana poe yang diduruk.